Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah ta'lim tafsir Jalalain Al-Qina Ramadan. Sadaya puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sinarang salamna mugi kahaturkeun ka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina ugi ka para sahabatna, kadut ka sakur-sakur jalmi anu turut tumut ka mantena. Mugi-mugi urang sadayana kalabatkeun jalmi anu saleh sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Meraskeun hanca anu kamari yang saya tosna manusia eta teh saur Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dasarna ngagaduhan dua sifat dasar. Anu pertama nyaeta jazua, anu kedua nyaeta manua. Jazua nyaeta keluh kesah, teu betah tina nalika dipasihan kararepet sinareng kabimu. Manua nyaeta pelit ka bina-bina tina nalika dipasihan milikku Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sifat ieu mangrupakeun sifat dasarna manusia. Illal musallina dipalih ngagunakeun istisna likulli hukmin mustasnayat. Setiap hukum eta teh aya pengecualian. Hukum dasarna manusia eta teh jazua sinareng manua. Sahatah anu tiasa terbebas tina dua sifat eta nyaeta illal musallin, kajaba jalmi-jalmi anu salatna eta teh didasaran kalayan iman. Sanes mung sakadar tuturut munding, sanes mung sakadar nyuparkeun kana kawajiban, tapi salatna eta didasaran kalayan keimanan anu kuat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin yen Allah eta teh anu miwarang kana salat sehingga anjeunna eta teh midamel salat. Ayil mukminina tegasna nyaeta jalmi-jalmi anu arariman tina nalika midamel salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Al musallin teh anu kumaha? Maka dijelaskeun, ditafsirkeun, dijentrekeun, ditabiyinkeun, diterangkan ku ayat salajengna nyaeta alladzina hum ala salatihim daimun. Nyaeta anjeunna anu kana salatna eta teh teras-terasan. Hartosna nyaeta mentingkeun mreketkeun. Muadzibuna tegasna nyaeta ngawajibkeun, ngadisiplinkeun. Ieu mangrupakeun hiji jawaban piwarangan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Salah sawios dampak akibat jalmi anu ngadawamkeun salat nyaeta dilepaskeun dirina tina sifat jazua sinareng manua, sehingga anjeunna eta teh kapasian sifat sobar tina nalika dipasihan cocobi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oge dipasihan sifat babagi tina nalika dipasihan kanikmatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sifat anu saya eta teh mangrupakeun buruhna jalmi ladang anjeunna eta teh midamel salat kalayan daimun. Hartosna nyaeta mentingkeun. Sanes mung sakadar anjeunna eta teh salat teh mun aya waktosna, atanapi aamangan wungkul paribasana, atanapi pencitraan mun zaman kiwarina. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kitu nyaeta walladzina fi amwalihim ma'lum haqqum ma'lum, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Sareng anu kadua nyaeta jalmi-jalmi anu mana terang yen dina bandana eta teh haqqum ma'lum. Tegasna nyaeta aya hak anu parantos dipika nyaho, dipika terang ku balarea. Hartosna nyaeta aya kawajiban zakat dipalih dinya. Kunaon margina tina nalika bandana hiji jalmi parantos dugi kana haulna, parantos dugi kana nisabna. Ari hek teh dikaluarkeun zakatna.
maka eta teh janten ganggarakeun eta teh. Hartosna nyaeta hiji banda sanos halal secara prosesna, teras halal secara jenisna, tapi ari zakatna teh dikaluarkeun mah eta teh janten ganggarakeun. Tegesna nyaeta anjeunna eta teh bakal kaeuntreupan ku dua sifat tadi. Anu pertama nyaeta jazua, anu kadua nyaeta manua. Uge lian ti eta tina nalika anjeunna eta teh ngaluarkeun zakat ku margi teu ngayakinkeun kana kewajiban zakat, maka kapal dituna eta teh disebutkeunna fasik. Da ku margi wajibna jalmi ngaluarkeun zakat eta teh sami sareng wajibna anjeunna midamel salat kan itu. Janten tetiasa urang eta teh milah-milah milih-milih tina nalika ngalakonan rukun Islam anu 5. Sing leres syahadatna, sing neras sholatna, sing dikaluarkeun zakatna, sing dipidamel puasana, sing dilakonan sareng dituju hajina. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fi amwalim haqqum ma'lum. Ieu teh mangrupakeun tugas anu kadua sabadana. Urang eta teh ngajanji salat urang, mertahankeun mentingkeun kana salat urang. Oge teu kalah pentingna urang teh merhatikeun kana banda urang. Teras diemutan di eta naha parantos dugi kana nisab sinareng haulna atanapi teu acan. Upami urang ningali nyaksenan bari jeung parantos jangkep etunganana, yen banda urang eta teh kedah dikeluarkeun zakatna, wayahna ulah ditahan-tahan. Kamana tah nyalurkeun zakatna lis-sa'ilina wal mahrum. Zakat urang eta teh dipasihkeun ka jalmi anu mana jalmi eta teh miturut surah Al-Ma'arij. Eta teh kabagi janten 2, nyaeta surah Al-Ma'arij ayat 25. Jalmi miskin eta teh kabagi janten 2. Anu pertama nyaeta as-sa'il, anu kadua nyaeta al-mahrum. As-sa'il tegasna nyaeta jalmi miskin anu wantun nyuhunkeun gitu. Nyuhunkeun, wantun nyuhunkeun. Anu kadua nyaeta al-mahrum, tegasna nyaeta al-muta'affif. Jalmi miskin anu menjaga dirina, menjaga kahormatanana. Wika anjeunna eta teh alim nyuhunkeun padahal sagala teboga sagala teu aya. Eta disebutkeunana al-mahrum. Upami bahasa telengesna nyaeta jalmi anu ngaharamkeun dirina pepenta jajaluk ka batur sanajan puguh anjeunna eta teh teu gaduhna naon. Sanaos aya jalmi anu sapertos kitu, anu al-muta'affif. Eta teh tidak menunjukkan yen dirina eta teh takabur sanes, tapi menunjukkan yen anjeunna eta teh husnudzon ka jalmi anu muzakki. Di mana-mana umat ieu seueur muzakki anu parantos agnia anu parantos sadar kana muzakkina, maka tekedah disuhunkeun ge mun teh mah parantos dugi kana waktosna pasti kabagi itu teh. Eta husnudzon anu pertama. Husnudzon anu kadua nyaeta yakin ka Allah Subhanahu wa taala. Satungtung masih keneh aya jatah hirupna maka pasti dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jalmi miskin anu sa'il sareng jalmi miskin anu mahrum, dua-duana eta teh berhak nampi zakat. Walaupun aya hiji jalmi ngaharamkeun dirina nampi zakat, tapi di mana-mana tatanggina eta teh ningali misalkeunana da eta jalmi teh sagala kakurangan, maka kedah we urang eta teh dipisahkeun saparantosna kitu dipasihkeun. Kumaha we carana sangkan katampi ku jalmi eta. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Terus anu katilu nyaeta jalmi-jalmi anu ngabenerkeun kana poe na din. Hartosna nyaeta al jazai poe na walsa.
Ia merupakan hiji perkara anu penting keyakinan jalmi yang pasti ada aya yaumiddin. Pasti aya poean wales diwales jalmi sakumaha amalna eta. Ieu teh penting. Kumaha kitu maliki yaumiddin dina surah Al-Fatihah eta teh. Keyakinan jalmi yen amalna eta teh bakal aya balitunganana. Bakal aya babalesna eta teh penting kacida. Sangkan hirupna teu mamprung, sangkan hirupna eta teh teu sologoto, sangkan hirupna eta teh aya aturan anu dicepeng ku anjeunna aya kasieun. Upami miturut Riyadhus Shalihin disebutkeunana nyaeta muraqabah teh. Jalmi anu tiasa muraqabah, mengevaluasi diri, waspada, tiasa segut tina nilika midamel taat, tiasa hararampang tina nalika nebihan kamaksiatan nyaeta salah sawiosna upami anjeunna eta teh beriman kana yaumiddin. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Terasa lajengna nyaeta jalmi-jalmi anu mana ti azab Allah Subhanahu wa taala eta teh musyfiqun. Tegasna nyaeta khaifun, tegasna nyaeta sieun. Sanaos urang sadayana uninga yen urang eta teh dipiwarang sieun ka Allah Subhanahu wa taala, maka kasieun urang ti azab Allah eta ge bakal nulungan ka urang sadayana. Hartosna kumaha? Da kumargi urang eta teh jalmi anu lemah. Kulit urang eta teh ipis, teu kandel saperti kulit badak atanapi kulit buaya gitu. Pandangan urang oge lemah, teu sakuat setajam pandangan elang paribasana. Kuku urang oge lemah. Janten awak urang eta teh lemah sehingga perlu dibuleun teh. Perlu diacup, perlu disapatu, perlu di kaos tangan, perlu di kacamata sareng sajabina. Eta nuduhkeun yen urang eta teh lemah kacida. Upami Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun pirang-pirang azabna, bahwa azab kubur komodi kapal dituna neraka, maka dipalidinya urang eta teh rasa sieun anu kacida. Ku rasa sieunna urang tina nalika dicaritaan perkara azabna Allah Subhanahu wa taala eta teh janten nulungan ngabantos dari urang sadayana kapal dituna nyaeta sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kumaha tuantun nyaketan kamaksiatan oge tuantun talangke tidak nalika midamel kewajiban. Ayana jalmi talangke midamel kewajiban, ayana jalmi masih keneh nyaketan kana kamaksiatan. Eta teh nuduhkeun tepati sieun kana ancaman ti Allah Subhanahu wa taala, tepati sieun kana azab Allah Subhanahu wa taala. Boh azab eta dicawiskeun ku Allah jaga ba'dal maut, ba'da yaumil qiyamah, atanapi azab eta teh dicawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala qoblal qiyamah. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Ayat ieu nuduhkeun perkara azab Allah Subhanahu wa taala anu dilungsurkeun qobla yaumil qiyamah, sataacan lungsurna yaumil qiyamah, sataacan terjadinya yaumul qiyamah. Tina nalika di lembur eta teh seueur jalmi anu maksiat, tina nalika di lembur eta teh seueur jalmi anu talangke midamel taat, tina nalika hiji jalmi parantos alim, tina nalika diajak kana kasaya, maka dipalidinya moal aya hiji gen jalmi anu tiasa salamet tina azab Allah, tina bencana anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hartosna teh kumaha? Sanes mung jalmi-jalmi anu al-mujrim wungkul anu ngingkeun azab Allah. Sanes mung jalmi-jalmi anu pendosa tukang maksiat wungkul anu nampi azab Allah. Malihan jalmi-jalmi anu saleh dipalidinya ge bakal kenging dampak dan imbasna gitu kan. Eta bedana antara azab Allah anu dilungsurkeun di dunia sinara azab Allah anu dilungsurkeun di akhirat. Upami azab Allah anu dilungsurkeun di dunia eta teh dikumkeun
bade mukminna, bade munafikna, bade kafirna. Nu penting jalmi eta teh aya di wewengkon eta. Anu mana di wewengkon eta teh jalmi na parantos tidak mementingkan taat, sinarang resep nangak gulung maksiat, maka dilungsurkeun azab Allah Subhanahu wa taala. Anu mana azab eta teh ghairu ma'mun. Moal aya hiji gen anu tiasa aman tina azab eta. Eta anu perlu diwaspadai. Da kumargi azab Allah anu dipasikeun di akhirat, di alam barzah kapalih ditudak dugi ka neraka. Eta mah sifatna pribadi-pribadi kan gitu kan. Sifatna pribadi-pribadi. Hartosna kumaha? Tos aya pemisahan mana jalmi anu pi surgaeun, mana jalmi anu pi nerakaeun. Upami di akhirat mah. Sedengkeun azab Allah anu di dunya eta teh ghairu ma'mun. Tina nalika Allah parantos ngaresakkeun ngalungsurkeun azab ka hiji wewengkon, ka hiji wilayah, maka ghairu ma'mun da aya hiji gen jalmi anu kasesakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Janten urang teh kedah berevaluasi ya. Evaluasi diri seueurna bencana, seueurna pirang-pirang bencana anu tumiba di wewengkon urang paribasana di tatar Sunda. Buah-buah tah di palidinya eta teh antara kamaksiatan sinareng kataatan seueur keneh jalmi anu ngagugulung kamaksiatan. Sehingga kumaha jalmi anu tetuah teu dosa anu hirupna lempeng-lempeng wae pagaweanna ngaos oge kana himbas sinareng dampak kena gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya jalmi anu ngagulung kana kamaksiatan teh anjeunna eta teh jahat gitu teh. Jahat ka dirina oge jahat ka lingkunganana. Da kumargi kamaksiatan anu dipidamel ku dirina sanajan resep ngalakonanana eta teh mangrupakeun hiji sabab tina nalika Allah ngalungsurkeun azab. Jadi upami urang teh nyaah ka diri urang sareng nyaah ka tatanggi urang, nyaah ka sabudeureun urang, maka urang eta teh kedah pindah anu tadina ti alam maksiat ka alam taat. Kalayan pantokna nyaeta taubat teh upami miturut hikam kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kitu kumaha walladzina hum li furujihim hafizun. Ayat ieu oge aya tina surah Al-Mu'minun kan gitu. Walladzina hum li furujihim hafizun. Salajengna nyaeta jalmi anu dipasieun hadiah ku Allah Subhanahu wa taala. Anu moal ka euntreuban, moal ka tepaan, moal ka geunaan ku sifat jazua sinareng manua nyaeta walladzina hum li furujihim hafizun. Jalmi anu tiasa ngajaga syahwatna. Jalmi anu tiasa ngajaga syahwatna. Ieu teh penting. Da kumargi kadang-kadang ibadahna sae, hirupna sae, arek syahwatna teu tiasa dijaga. Maka kapali dituna syahwatna eta teh bakal nyilakakeun ka dirina. Kumargi kitu ieu teh dihijikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi sae nyaeta anu ngajaga salatna. Jalmi sae nyaeta jalmi anu ngaluarkeun zakatna. Jalmi sae nyaeta jalmi anu beriman ka hari berhitungan balitungan gitu yaumiddin. Jalmi sae nyaeta jalmi anu sieun ti azab Allah Subhanahu wa taala. Salajengna nyaeta jalmi sae nyaeta jalmi anu tiasa ngajaji syahwatna. Manajemen syahwat eta teh penting kacida illa ala azwajihim kajaba kagarwakna aw ma malakat aymanuhum. Lafal aw ma malakat aymanuhum, lafal iman eta teh merupakan bentuk jamak tina al iman anu mana hartosna nyaeta budak sahaya. Janten lafal aw ma malakat aymanuhum bukan berarti hubungan tanpa ikatan. Tapi penafsiran aw ma malakat aymanuhum tegasna nyaeta budak sahaya, budak perempuan al-amat bahasa fikih.
eta teh halal dijantengkeun garwa. Zaman dilungsurkeun Al-Qur'an, perempuan itu dibagi menjadi dua. Anu pertama nyaita perempuan al-hurriyah, perempuan yang merdeka. Anu kedua nyaita al-amatu, perempuan yang menjadi budak karena tahanan perang dan sebagainya. Di kacamata Al-Qur'an, antara perempuan hurriyah dan al-amatu eta teh sama. Sami-sami tiasa ditikah ku jalmi anu merdeka. Ayat ieu nuduhkeun nulunganana Al-Qur'an. Allah gaduh cara kumaha menghapus perbudakan waktu sarita. Carana nyaeta kalayan mensetarakan perempuan boh al-amat atanapi al-hurriyah setara. Setara dipayuneun munakahah, dipayuneun hukum munakahah. Bismillahirrahmanirrahim. Janten sebenarnya Al-Quran eta teh kitab suci anu luar biasa, menjunjung emansipasina teh luar biasa. Sateacan aya emansipasi kesetaraan manusia sareng kesetaraan perempuan sareng lalaki, maka ku Al-Quran eta teh disetarakeun heula sakabeh derajat martabat perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dipayeuneun Allah Subhanahu wa taala kalayan ayat illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sayaptosna perempuan dipayeuneun Allah Subhanahu wa taala dipayeuneun Al-Qur'anil Karim eta teh setara. Tegasna nyaeta tiasa ditikah ku anjeun. Famani batagha wara dzalika faulaika humul aadun. Sing saha jalmi na milih lian ti dua jalan anu parantos dipilihkeun ku Allah keur urang nyaeta azwaj sinarang aw ma malakat aymanuhum, maka faulaika humul aadun. Jalmi anu sapertos kitu teh parantos melampaui batas. Hartosna teh kumaha? Ngalangkungan perkara halal, halalna langkung teuing sehingga anjeunna eta teh lebet kana pengharaman. Bismillahirrahmanirrahim. Janten batasna halal sinarang haram eta teh akad gitu teh. Ulah wani-wani macem-macem sateacan di akadan. Sanaos zaman kapungkur eta teh disebatkeunana budak sahaya, budak perempuan. Tina nalika anjeun eta teh resep halalna nyaeta tina nalika di akadan. Sateacan di akadan eta teh teu halal masih keneh haram. Ulah wawanianan caket-caket komodi kapalih dituna anu sanesna. Kunaon margina? Kumargi al-mutajawazuna al-halala ilal haram. Mun teh mah hubungan anjeun teu kaiket ku dua hal tadi. Teu kaiket kalayan akad, maka anjeun eta teh bakal al-mutajawazuna al-halala ilal haram. Anjeun eta teh bakal melampaui ngaliwatan perkara halal duwi katiku julung ka perkara anu haram. Akad eta teh janten penting, sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Salajengna nyaeta walladzina sareng jalmi hum ari alladzin li amanatihim pikeun amanahna alladzin. Wa fi qira'atin sareng tina hiji bacaan bil ifradi kalayan mufrad. Ma perkara salatu ma'i tamanu anu mercanten saum alladzina alaika ma min amri dini tina perkarana agama wa dunya sareng perkarana dunya. Wa ahdihim sareng janjina alladzin al ma'khudhi anu dicandak nol huwa ahdihim alaihim ka alladzin fi zalika tina amri dunya wad dunya, fi zalika tina amri dini wad dunya. Eta ra'una ngajagi saum alladzin, hafizuna tegasna ngeta ngajagi saum alladzin. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna nyaeta walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Jalmi anu sae anu kalepas tina sifat jazua sinareng manua salajengna nyaeta jalmi anu amanah.
jalmi anu tiasa dipercanten bari jeung anjeunna eta teh menjunjung tinggi kepercantenan eta. Henteu ngamomorekeun oge henteu ngagampangkeun. Amanah tina hirup manusia nyaeta pernikahan eta teh. Nu namina amanah tertinggi di kehidupan manusia nyaeta pernikahan. Saparantosna jalmi kersa diakadan, maka ajeuna eta teh kersa nampi amanah di Allah Subhanahu wa taala. Caroge urang, caroge teh mangrupakeun amanah kanggo istri. Istri oge mangrupakeun amanah kanggo caroge. Masing-masing duanana eta teh berkewajiban al-badlu amanatihim. Hartosna nyaeta ngajagi masihkeun kepercantenan. Caroge masihkeun kepercantenan ka istri, istri oge berkewajiban masihan kepercantenan ka caroge. Tah kepercantenan anu dipasihkeun ku pasangan anak masing-masing eta teh wajib dijaga kalayan sekuat tanagi eta teh. Bismillahirrahmanirrahim. Janten ulah dugi ka dikhianati, ulah dugi ka dinodai. Upami amanah eta teh dikhianati komo dinodai, bade dipercanten 100% di eta teh asana teh tebih sareng susah eta teh. Janten kewajiban ngajaga amanah eta teh penting kacida, sehingga kewajiban eta teh disarendengkeun kalayan kewajiban sholat, kewajiban zakat sareng sajabina. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim, nu kadua nyaeta wa'ahdihim sareng janjina ra'una ngajagi. Jalmi tina nalika midamel janji eta teh kedah dijagi. Janten perbedaan antara amanah sareng eta teh dipaleudeun. Upami amanah nyaeta mangrupakeun tadi suami sinareng istri eta teh amanah. Saparantosna akad maka anjeunna berarti nampi amanah. Amanah anu sabener-benerna nyaeta suami sinareng istri. Anak amanah berdua, banda oge amanah berdua. Jadi banda anu kedah dipusti-pusti anu kedah dijaga ke suami mah istrina. Kanggo istri nyaeta suamina. Eta kudu dibelaan mati-matian ku anjeunna. Da kumargi dalam rangka nanjirkeun amanah anu parantos dipasikeun ku Allah ka anjeunna. Saparantosna kitu kumaha ahdihim janji anjeunna. Boh janji anu dipidamel ku anjeunna anu dipasikeun ku anjeunna. Atanapi janji kumargi anjeunna eta teh ngingkeun jabatan teras disumpah gitu kan. Eta namina ahdihim ra'una kedah dijagi. Janten jalmi anu tiasa ngajaga amanahna sareng jalmi anu tiasa ngajaga janjina eta teh merupakan jalmi anu sae anu mana bakal diburuhan ku Allah Subhanahu wa taala kala dipasana anugerah ditebihkeun tina sifat jazua sinareng manuha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.